Kuwidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubaligh-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebetur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu, nu tani pasti hayang hasil, ibu gering ka rumah sakit pasti hayang sehat. Tah ari ibu jeung bapak ngariung di tempat judulna pangaosan, ai pangaosan hayang naon? Abis hayang panggih jeung urang. Eceuk ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Meuli pulpen wae keur nulis tah ayeuna urang lamun geus boga ilmu edeuk naon. Da loba jelema sakala luhur geus menang ilmu ngadon sombong ku ilmuna, na kudu kitu jelema nu boga ilmu. Tah ku ceramah sakieu mah rada keuna ieu teh. Jalma sakola luhur nu pika boga ilmu tapi teu saeutik ku ilmuna nipu jelema bodoh. Mata eta teh teu cocok jeung tugas kailmuan, da ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal penting sarare. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning pedit. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, tapi naha ka Bandungan ustad ge geuning pasea wae. Ibu ge arapal ka salaki kudu hormat geuning duit leutik mah baeut. Matak nu kudu dipertanyakeun teh urang teh boga ilmu atawa can jadi oncor tina eta ilmu, lain teu baroga ilmu. Da Allah nyiptakeun manusia jeung ilmuna ngan can jadi oncorna. Well, saha atuh jelema nu bakal menang oncor ilmu? Jawabanna hiji, teu kudu loba-loba teuing. Hiji jawabanna sugan sakola luhur cantang tuh loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa naik kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi karangku ta eta ilmu nu sabenerna. Aduh ungeuk euy. Jadi jalma nu bakal kaoncoran ilmu mah hiji syaratna al qalbun malikun, ai hate adalah raja. Jadi kunci jalma nu bakal menang cahaya ilmu adalah alusna hate, bersihna hate. Lamun jelema bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak batur naon sababna hate anu kotor. Well, Allah kumaha rada karaos beunghar ge sarua Pak, hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal eunteup jelema di kotor hate. Sangsara wae nganyerikeun batur, komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga, sedengkeun Allah Maha Uninga rasiko hirup lamun si eta dibere beunghar. Maka kunci hirup adalah hate. Maju munurna manusia gumantung ka si hate. Mata lamun urang hayang maju jiga batur ulah panas ku kamajuanana tapi geura toong naon amal hatena. Tak kuring ieu Pak Kades dia ngawangkong sabaraha periode Pak Kades 3 periode geus teu kudu loba ngawangkong jeung kuring. Kuring bisa noong hiji Pak Kades kanu data kanu maot pasti datang, kanu hajat pasti sumping, nudu butuh pasti ditulung, rakyat susah pasti ditalang. Jelas kapilih ku rakyat lantaran eusi hatena. Coba Kades karek saperiode ka rakyat butuh nata ieu keurna. Nu gering tara dilongok, nu susah tara dilatalang, anu maot tara ditempo, boro-boro 2-3 saperiode dieuneuk-euneuk deui ku rakyat. Eusi hate sabab goreng jeung rakyat. Well, aduh.
matak lamun di dia ya bapak-bapak hayang jadi kades teu kudu panas ku jadi kadesna tapi toong aya perbuatan amal hate anu urang teu nyaho nu sabenerna cukup dirina jeung pangeranna. Bener ya, kunci hate ari hate panasan geuleuhan rujitan suaan mah tong ngarep-ngarep hirup bakal maju dibere beunghar ngadon sombong dibere sangsara heuh kitu we. Matak maju mundurna manusia gumantung isi hate nusanya. Tah hate nu halus adalah hate nu kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon. Nana gerhana capetang dina nyarita cabut capetangna bisa naon kuring. Kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan Balago ngaran kitab apalkeun kabeh teu kudu sombong sabab Allah pertanyaan sakieu deuk Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Quran sekalipun sakieu pertanyaanana geus kapigawe acan. Mata Quran teh pigaweun ilmu teh pigaweun pan kadang-kadang urang mah kana ilmu karek hafalan can jadi amalan. Lamun bener umat Islam ngarti zakat ngarti sodako moal aya yatim nu musafir di jalan moal aya miskin nu teu boga imah moal aya nu sangsara anu kalaparan lamun bener umat Islam ngarti kana infak jeung sodako bari jeung gebrona we aduh kumaha eta karaos. Mata kunci hirup adalah hate. Terido kongkorong dipanjang-panjang di saat tatangga kaboga. Terido barang dahar mirasa bari ngeunah di saat batur kalaparan. Terido cicing di gedong sigrong di saat hareupeun imah jelema teu boga imah. Aduh, kumaha kikian teh? Eueuh gitu. Wayahna Pak. Mata hate anu bener adalah hati nu bersih. Sagelis-gelisna ibu ngalusan awak ku teri ge eleh. Sagelis-gelisna ibu ngareneng jeung teri bangke malah 1000. Coba ibu geulis maot teu di pasar digemuk pasarna ge eueuh nu meuli. Darajat jasad manusia naon hargana. Kali-kali ibu teh ngareneng jeung hayam da urang teh awak teh eleh ku hayam. Bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna eueur aduk, tulangna seblak tulang. Nepi ka manfaat kabeh tina hayam. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog teuneun di warung, bangkrut warungna ge. Matak harga diri manusia lainna pangkat, lainna jabatan, lainna kekayaan. Jujur harga diri manusia diukur sejauh mana eusi hate anu benerna. Allah. Jelema beunghar kotor hate, sombong. Buka pongkorong mah panas batur jepret foto 40 gram dari suami kumasia we ah. Nah kotor hate Pak. Jelema sangsara kotor hate tudang tuding wae ka batur. Coba lamun bersih hate jelema sangsara bakal sabar ku kasangsaraan, jelema beunghar alus hate bakal bager ku kabeungharan. Duanana salamet lamun hirup bareng jeung pangeran. Bener ya? Hirup ukur disebut nama kejeun kudu lege. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, oream teuing. Nah, sieun teu akur jeung pagawean, hanah disebut ustad, ai pagawean masehan batur, na kudu kitu. Mata kuring emung disebut ustad, emung disebut kiai, emung disebut ajengan, sabab kuring apal tugas jeung fungsina warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung yuk ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya kuring yakin lain tahajud eta mah asa murad. Nya dibawa kana gaweana mah ragrag urang teh. Bener ya? Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun dirina lapar nu penting rakyat seubeuh. Bumi Nabi butut tapi masjid gede. Nabi teu katempo beunghar, katempona sangsara, tapi nu yatim katulung, nu miskin kabela, nana gerhana, hampura, minengna loba ceramah, lain ngurangan harta, ngadon menang harta, matak era urang teh teh. Da ieu ge ilmu teh lain can jadi ilmu, Pak. Kuring nyarita teh matak ibu jeung bapak teh, lalajo kuring teh karek lalajo cangkang. Sabab can apal eusi hate nu sabenerna urang buktikeun yuk cek kuring kudu nyaah ka yatim nyaah ka miskin bantu nu jompo pangnyeunkeun imah entong isuk ayeuna we buktikeun cek pakades sae ta ceramah teh wayahna ayeuna mah amplop tong ditarima urang bagikeun ka nu yatim di dieu kumaha cek kuring tong kitu
nya ilmu dibawa kana gawe teh hese bener pancek salira kudunya aka miskin nya aka yatim nya aka nu jompo heuh eta mah ceramah Pak Kades sedengkeun hareupeun Allah naon nu bakal ditanggung jawab lain omongna gawena senah nabi teh bager aya korma dipetik dibikeun nana gerhana disebut ustad warisan para nabi cenah boga jam tangan pentak ku ibu dibikeun moal ibu teh suudon kacau ieu keur ngomongkeun hate geus suudon kieu tapi pan ibu ge sarua lamun boga barang anu alus dipentak ku kuring ayeuna rek dibawa balik dibikeun moal urang mah di dinya darajat teh sesama jelema pedit tong sok diomongkeun tuh nya kapangi urang nu sebenarnya teh kapangi Pak jadi disebut ustad kiai ajengan teh karek merek dunya geuning acan nepi kana merek akhirat matak cekolot baheula ieu teh judulna ngaji mah kudu bijil tilu rupa hiji ngajirimna dirina dua ngajinis dina rasana tilu ngawujud dina bentukna komo lamun ngaji dibawa ka dinya saha urang beuh ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk ngajirim dina diri lamun ngaji bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih ngajirimna dirina bakal katempo sifat welas asih deudeuh nyaah coba urang bismillah dibaca rujit cua ngewa geuleuh nu kitu eta bismillah Allah kunaon Bapak ungeuk-ungeuk kan mangga Pak pan urang teh judul lagi ngaji teh bismillahirrahmanirrahim ngaji eta ge tapi bismillah kudu ngajirimna diri ngajinisna rasa ngawujud dina bentuk pan nabi ge disebut hulukul Quran geus ngaji teh akhlak Quran ayeuna urang geus ngaji katemong akhlak Quran aduh kenah aya pengajian loba nu ungeuk teh teuing ngarti teuing kasigeung dah aku ceramah kieu mah antara diulem deui jeung henteu bae ibu ari ongoh alhamdulillah pantet ngaji alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun bener ku urang di aku sagala puji nu Allah urang boga puji naon sok ayo urang boga puji naon maka jeung hayang kapuji wae teh pan kabeh ge puji mah nu Allah berarti urang mah teu boga puji naon-naon bener ibu mata geura eureun nyeun status Facebook OTW tahajud da teh anger tahajud tapi hayang kene kapuji ku batur riren geura eureun wayah kieu nyebut hareudang beri kongkorong ditolol-tolol geura eureun geulang digibrig-gibrig jeung nu setruk hayu ngaos deuk gedong sigrong deuk mobil mewah deuk sawah lega tungtung hirup sarua nu miskin kitu nu beunghar kitu demi Allah tungtung hirup mah sarua gedong sigrong balik kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah diantarkeun mah ku pasaran justru si miskin anu gede jasana aya nu maot si miskin pangeulan nyokot pacul aya nu maot si miskin pangeulan nyokot pasaran aya nu maot si miskin pangeulan nyolatan aya nu maot si miskin pangeulan tahlilan matak lamun dinu pangaosan ieu aya jelema beunghar tapi teu akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur ibu ditiung menang saha menang batur baju ibu menang saha sendal ibu menang saha imah ibu menang saha maut ibu dikubur saha diboehan saha disolatan saha ditahlilan saha naon alasan urang kudu goreng jeung batur Allah sugan we atuh beres ti dieu anu goreng jeung tatangga jadi eureun sedia aing mah da ayeun habon we ngaji jeung dulur teu akur komo adi lanceuk perebut warisan nepi ka pasea keur naon kambodo-bodo diri adi lanceuk nepi ka teu akur duduluran jadi korban merebutkeun warisan harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun tong sok ngabodo-bodo diri laras Pak Kades tuh batak hirup mah jawaban hate mah innallaha ma'ana berat teh Pak komo bahasa rob mah ampura ibu tong kasihkeun rob gerataros dari dieu seueur Pak Ustad Pak Kiai pepek jeung pepek
ilmu nate pepak jeung papak kuring mah teu boga naon-naon demi Allah. Pak Ustad di dieu mah garaduh ilmu tanyakeun Rob naon pengertian Rob nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa anu miara nu nyipta tai teh diciptakeun ku Allah disampurnakeun ku Allah ngan edas manusia pantara narima kana kasampurnaan bulu panon geus alus samung ini pangaosan atuh ngiceup ku jiga nu tunuh pantet teh ngaririweuh diri Pak balik ti dieu mau motor kebrus kana susukan kakara ya Allah lain Allah geura dudut bulu panon teu narima kana kanyataan hirup cicing ulah kasihkeun cicing heula halis geus alus kerok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji matak paingan urang teu jongjon hirup naha da urang mah teu narima kana pamere Allah jelema sangsara narima maka sabar ka asupna jelema beunghar narima lain sakadar hartana jelema beunghar bakal sadar dititah keur ngorbankeun harta anu sangsarana jadi ibadah kabehanana bener ibu anu pinter gersok tarima parentah Allah jelema pinter mah kudu ngoncoran jelema bodoh pan kanyataan mah jelema pinter ngadon ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa ku karareuna caritan teh matak hirup innallaha ma'ana jalma nu bakal dibere salamet teh anu Allah bareng jeung urang mata kuring umur 40 tahun nepi ka detik ayeuna hayang panggih mana jelema nu barang jeung Allah teh mana nah anu siksik melik sulit ati goreng pucus pelang bayah geuleuhan rujitan cuaan ngewaan ka batur nu kitu mah jelas lain jeung Allah hirupna tapi jeung hawa nafsu lantaran panas ku kamajuan baturna dalamun hirup jeung Allah mah bakal katepaan sifat-sifat Allah matak ngawujud dina bentuk ngajirimna jinis ngarasakeun ka susah batur ngarasakeun ka nyeri batur ngarasakeun ka bingung batur lamun bener jeung Allah geura toong sifat Allah Asmaul Husna 88 akurkeun hirup ibu akurkeun hirup urang akur teu hirup urang jeung sifat Allah nu 88 Allah teh boga sifat Ar-Rahman Maha Welas Maha Asih geuning urang mah rujitan cuaan ngewaan geuleuhan berarti geus teu kasifatan ku sifat Gusti laras Pak lamun jalma kasifatan ku sifat Allah bakal nyaahan asihan dedeuhan welasan batur lapar dibela budak yatim ditulung anu miskin dibantu nu teu boga imah yu urang udunan sararea pangnyeunkeun imah ieu hirup bareng jeung Allah teh matak sakapeung urang mah ari ngaku ka Allah pangeran ai sifat lain sifat pangeran kumaha oh well ongkoh dibaca kurang kabeh la ilaha cicing lamun urang geus maca la ilaha illallah bakal bijil tilu rupa hiji eusi hate dua eusi omongan tilu perbuatan kolbi qauli fi'li ayeuna urang bisa ngomong la ilaha illallah kumaha eusi hate la ilaha illallah kumaha perilaku lamun la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Allah sing jabarkeun la ilaha illallah eueuh sifat anu alus lintang ti sifat Allah la ilaha illallah eueuh kahayang anu hade lintang ti kahayang Allah la ilaha illallah eueuh keputusan terbaik salian ti keputusan Gusti mangga emutan inilah makna tina la ilaha illallah matak eueuh sifat nu alus ieu sifat Allah berarti manusia nu bareng jeung Allah bakal cicing jeung sifat-sifat pangeran Allah boga sifat Al-Ghafar teh Maha Pengampun coba tapelkeun awak ibu urang ge kudu asa kampura ka saha ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa nu ngahina keun we dadunya mah aya tungtungna dihina batur bakal aya akhirna di mana si itu geus gering barusuh eureun dunya mah Pak hampura dunya mah moal ngaran-ngaran dunya mah kitu kene di mana aya nu resep tangtu bakal aya nu ngewa di mana aya nu ngewa moal anggang ti nu resep ngan hirup urang tong hayang dipika resep aya nu mika ngewa mangsa bodoh da eta mah gumantung eusi hate
matak lamun ibu jung ngewa we ka urang ayeuna pangingcan karek ayeuna jung ijin kunaon ari ibu laras pakades saalus-alus na pakades di singareupan ku hate nu kotor anger jadi kades kitu eueuh kaeceug antep pakades tong diladenan jelema kitu teh nu teu kapilih wae jadi kades ku panas Pak hirup matak lamun ibu jeung bapak hayang lalajo jelema bersih hate geura toong eusi hatena geura toong omonganana geura toong perbuatanana prilakuna tawado hirup ari tawado batur lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih terhormat batan urang sehingga jelema nu tawado mah batur leuwih dihargaan ku dirina katimbang dirina hayang diajian jeung dihargaan batur weh ari urang kumaha tah sabalikna masih kena hayang dihargaan batur berarti tidak berharga lamun hayang dihormat batur berarti terhormat benar ibu cek ibu teh barang bere kata tangga si itu teh nuhun cek ibu teh nuhun atuh ai geus dibere teh ta ibu teh lain jeung Allah hanya sebatas hayang disebut nuhun harta beak nuhun eueuh tatangga rusak ibu rumah tangga bareng jeung Allah da moal pasea demi Allah mun ibu rumah tangga bareng jeung Allah ibu moal pasea moal baruntak budak moal korban apaan sifat Allah nyaah asih dedeh asa kampura ngamankeun jeung segala rupa lah salapan-salapan we talar da urang mah kunaon pasea jeung salaki lain jeung Allah jeung nafsu ama ka salaki si bagongnya kumaha cek salaki naon mana nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna beuki ka sigong Pak akhirna anak mama bagong bapak bagong ari abdi cek ibu anak begu maneh teh ruksak jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga awut-awutan tong manggil Allah da Allah tenakdirkeun kitu geratanya nafsu sorangan da Allah mau ngahukum kana kagorengan demi Allah moal Pak maknya rohman ieu hukum tah hate sorangan nu ngahukuman mah bener batur nyen gedong nyeri sirah nanti Allah batur meuli mobil ratu angen nanti Allah batur meuli motor muntaber ti Allah batur meuli sawah pae ti Allah aral Allah teh dituding wae balikeun kana hate sorangan matak lamun ibu rumah tangga bareng jeung Allah amek kasalaki wirid ngarah jadi ibadah amek kasalaki subhanallah bae kok ceakan ge alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin salaki nangkep gebro 2 juta bari maca ayat kursi jawab ku ibu sadaqallahul adzim pas yang teu duit menang budak teu lapur jeung Allah mah geuning tah ini ieu pengajian nah jeung Allah nyao nana gerahana ceramah nah jeung Allah duka teuing innamal a'malu binniyat iya pengajian ajeng Allah isuk ayakeun deui pengajian nu ceramahna kudu setempat telatna kudu sarua jeung urang mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok eueuh Allah teh ayeuna nana gerhana ceramah na jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal geus udon deui Allah ibu panitia nu diomongkeun teh bersih hatena kunaon ibu tadi aing mending barali ka ditu daripada beuki lila ceramah beuki loba dosa lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catat tong loba judul berarti nana gerhana lain jeung Allah tapi jeung duit Pak nu dicaritakeun la ilaha illallah eueuh ilah salianti Allah Allah leungit duit datang maka engke di akhirat ladang ceramah teu boga naon-naon saeutik-eutik acan tapi ulah dibeja-beja ka batur mun dibeja-beja ka batur bisi salah kaprah apan puncakna ilmu teh tauhid sepuhnya puncakna ilmu teh tauhid ai jelema nu tauhid geus teu ngaboga-boga dirina geus leungit sifat kahayangna mangga we Gusti nyangakeun deuk kitu jeung deuk kieu ge nana gerhana deuk payu ceramah pek deuk eueuh nu ngelem paduli da cak-cak ge cicing reungit geuning ngejat teu burum cak-cak lintuh
hese Pak tauhid dilakonan ku kuring 40 tahun wah riweuh taya bapak jeung Allah jeung nafsu nyawa kieu ye tenang bo kurang tes bapak bade damel ka kebon nyampak subuh-subuh atau salat subuh pamajikan ke salat subuh lain ka dapur masak ngadon kusek sare deui boboko kosong cai eueuh amek teu oke cek bapak amek pertanyaan ku amek bapak naha sangu bakal datang ku amek bapak naha cai bakal jugna heur sorangan ku amek bapak naha pamajikan bakal bentak nah naonana tu amek justru ku amek bapak panto jadi rujat pamajikan dicaci eueuh kagablek jelema lieur gablek pamajikan buat teu mikir-mikir sedek salakedeuk gawe molor berarti geus amek bapak ditempo boboko kosong cetot ditajong init pagawean panto buat rujat Pak kunaon ai bapak nah aku cara kitu urang anggeuskeun masalah lain jeung Allah nu kitu mah jeung nafsu init ka pagawean beureum beungeutna ku tatangga ditanya kunaon maneh jiga nu amek pamajikan hees wae ningang tatangga anu cekekan ganti pamajikan kitu mah aya cukang eger beger Pak iblis datang ku ka amek kartos coba lamun hirup bareng jeung Allah pamajikan sare boboko eueuh sangu beak cai eueuh mikir bapak warung ge loba sun kening pamajikan mah ampun tan bapak bade ka kebon geus kitu ditong sangu eueuh cai eueuh keun bae da mawa duit deuk jajan we di warung meuli nu gasieun 10 uras 7 seubeuh dekul macul beungeut teu ka ciri amek tatangga ngeunaheun balik macul ka imah pamajikan ngadeg-deg bapak mekel henteu jawab ku bapak henteu nan jajan da di warung hampuranya bapak teh jajan sorangan pamajikan beuki asa dosa Pak nyeta mah teh tadi aya nu karasa nyeri tetepokan jeung jangar sirah hampuranya Pak heukeun bae urang silih hampura jeung Allah eta hirup aya lalaki nu kitu di dia tah aduh ampun sepuh ampura abdi ya matakna la ilaha illallah teh gaweaneun Pak da urang mah subhanallah nabi wir mana gawena alhamdulillah nabi wir mana gawena Allahu akbar nabi wir mana gawena la ilaha illallah nabi wir mana gawena hareupeun Allah naon dibawa gawe terus nepak kades jadi 3 kali teh naon ku gawe lain ku cicing wae di desa terus sepuh apunten nya dan nagaraana ge kieu teh ku gawe lain ku ngocobrot wae matak berat jadi penceramah teh matak hayang eureun ieu teh datang ka imah kurumuy nu ngeclok aya teh dibikeun kagok ceramah atuh da aya dibikeun ukur capekna perang batin teh ibu matak tauhid teh cing teh can balik ieu kuring oh pan gitu tadi teh isuk-isuk teh geuning ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan Allah menguji na kana doa eta kurumuy tatangga ceurik ma teh budak eudeuh touring wisata ai ongkos can kabayar ai budak ngamuk hayang ini terus mak datang ka dieu naon mamanawian di cep ustad aya kok memang aya da penting dibere kudu hajat ngan palabadeuk mikeun Pak perang batin demi Allah mangkaning tadi geus ngomong ya Allah paparing abdi kasayan geuning Allah mah ngajawab eta kahadean mun kuring mere ka jelema eta ngeclokeun berarti kuring geus nyieun cukang lantaran kahadean ceuk hate Gusti kaduhung eta menta kahadean matak dibalik kurang pamenta ka Allah jawabanana lain akhirat teuing dunya bakal diuji ku pangeran bener Bu akhirna ku siwa kuring sabaraha cing teh mak ulah ageng-ageng teuing ari alit mah insyaallah aya 1,5 juta asep beuki ngagebeg we teh pikir-pikir matakna nagerhana ibu lalajo kuring jujur lalajo cangkang sabab ibu can wawuh kana hate kuring nu sabenerna
Wios dibongkar. Ibu ge nonton Pak Kades teh, nonton cangkang. Pak Kades, wilujeng Pak Kades. Geratanya hate Pak Kadesna jungsing, Pak. Nyingarepan jalan can beres-beres sedengkeun rakyat geus nyiniran, nya Pak ya. Tuh, tapi Pak Kades hebat mentalna, tara pernah ngeluh. Nah, dari masyarakat ayeuna mah atuh Pak Kades lamun ngeluh capek euy jadi Kades teh, jawab ku ibu, riren. Matak orang tauhid moal pernah make jeung ngeluh. Jalani nikmati sabodo batur komentar kitu kieu, nu penting keyakinan urang bener pek lakukeun. Ta ibu ngeluh capek hirup di dunia teh, gerak we atuh ka itu ka akhirat yuk. Naon make jeung kudu ngeluh coba. Naon alasan urang make jeung kudu ngeluh. Gedong nasi grong, mobilna mewah, sawahna lega, ngeunah, cantang tuh eusi hatena. Nu baleunghar gaulna ge jeung nu beunghar deui. Babaturan nyieun gedong 2, manehna ge hayang. Babaturan meuli mobil 2, manehna ge hayang. Akhirna mobil hiji jadi 2, BPKB-na bebaskeun ka BPK Bank. Terus imah hiji hayang 2, sertifikat imah lalepkeun ka bank. Gedongna 2, mobilna 2, hulu jangar. Nu sangsara tempok. Aduh, wal ayah hirup kabitaeun jelema sangsara. Bodod anger tesieun ku paru-paru cing teh bah. Paru-paru disisi gongko, diteleg gongko. Lama tak di dia sok arah rodo da gaduh mah sok. Tah ieu si akang teu keungeun ku paru-paru. Sare nu sangsara spray butut. Kasur kitu we tempo kerekna Pak. Wat geleger keur nu beunghar mah kerek eta mahal ibu. Waktu sare panto muka kusek panto eueuh nu ngonci jongjon da moal aya bangsa teu paokeun. Nanya ka nu beunghar sok. Panto can dikunci, motor di luar, kusek pamajikan juga ngamuk. Udong motor tuh secara hayangna coba si miskin. Allah nepi ka enjoy. Nu miskin teu sanggup cuka cokot kana barang batur, kajeunahan dirina lapar daripada awak kaatepaan ku barang nu teu munasabah. Tanya hirup si miskin, paingan jongjon hirupna. Nah, kenyataan gedong boga sawah lega, mobil naker, tapi hak rakyat leutik osok dikokod ku si eta. Ceuk urang beunghar, hakikat mah sangsara hareupeun pangeran. Matak butuh keneh ku duit leutik ge sangsara keneh. Aral atuh da. Pokona mah ceramah kieu mah teuing diulem deui teuing moal bae. Lamun urang beunghar hareupeun manusia kudu beunghar hareupeun Allah. Kahartos ya. Jelema sangsara teu wani suka copot nepi ka Imam Syafi'i, pan Imam Syafi'i dongeng lagi wangsul ti pasantren ditanya ku indungna naha maneh make balik. Cek Imam Syafi'i teh pan abdi geus belasan tahun Quran katalar hadis geus kaaji, kumaha cek ibuna waneh can boga ilmu naon-naon. Taya mah asupna kana bab tasawuf. Quran katalar, hadis kaaji, ilmu fikih lekoh Imam Syafi'i pan jadi kiblat hirup urang. Tapi nalika wangsul ka bumina cek indungna maneh can boga ilmu naon-naon. Ayo urang Pak. Karek sakola 3 tahun ge irung teh kuat jada jeceng kieu tah. Aral atuh da. Imam Syafi'i teu ngarti. Umi pan abdi teh Quran katalar hadis kaaji kumaha cek ibuna ku ngakuna eta ge maneh teh geus eueuh ilmu beuki kadesek Pak ku ngakuna maneh apal Quran apal hadis ge maneh teh geus teu boga ilmu beuki lieu. Ternyata ilmu pamungkas nalika manusia geus teu ngarasa boga naon-naon bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek ge didaekeun urangna saha mangga. Dapat kades jadi dijadikeun dalam ku Allah teh dijadikeun biheunget nya bakadesnya abdi oge kieu peta ku Allah dijadikeun cabut jadina nana gerhana pagawe pabrik bisa jadi beungeut lagi geus merekan merek pagawe Ustad pabrik apal gamis gangsar udeng badag tasbih cekelan
kurumuy tepan gelujung sumping Al Mukarrom eta mah keur dina mobil aya nu nempo well kuat eueun assalamualaikum ka urang tuh well tuluy artina naon urang lalajo cangkang keun da eusi ge ulah dilalajoan da eusi mah cukup dirina jeung pangerana leres Pak teu mungkin tahajud urang di beja-beja asa tunuh ieu teh kunaon tahajud penting nah memang narek dicatet ku bapak mata ibu ge tong kepo kana ibadah batur teh tadi ngawas teu alus kana nu teu pangajian ibu daripada ibu nu datang ka dieu teh nu teu pangajian mah kadang-kadang teu ngaji tapi pahalana beunang ku itu cicing bisa aya nu teu ngarti kepasea oh salakina we yakin mah nah teu ngawas Bapak saur ustad setempat teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus bener Pak tah nu paling paur ieu teu diizinan ge maksakeun maneh reka mana pangaosan cicing we atuh sidik hayang daroah lebar nana gerhana tuh maksakeun maneh Pak ceuk pamajikanana abdi teh memang teu ngaos ngan masak jeung nyangu hayu urang tuang sasarengan da abdi kitu acana da dekul ayeuna barang dahar ibadah gede nah ibu teh sadar poe ayeuna ibu ti lohor ayeuna wayah kieu di dieu keneh salaki ibu keur pepelengkingan kursi keur nungguan ibu boboko kosong masak henteu sidik ti lohor cenah ieu datang teh datang we ibu teh kana jam 4 salaki rada amek da lapar teh ti mana ibu kapancing ti mana ngaji matakna datang ai ngaji teh cedok wae di mah eta ladang ngaji jadi hoa ka salaki mangga emutan mata ladang ngaji teh kudu ngajirimna diri ngajinisna rasa ngawujud ngabentuk naon tah ngabentuk akhlak leres lo capek pengaji itu gini nana gerhana ge apa deh nu urang diceritakeun kaamalkeun mah hanteu boro-boro sing sumpah ngomong tahajud unggal penting sare ngomong sodako pan ibu ge lalajo poe ayeuna ge kuring lain sodako naon ngadudut saha nu bakal sodako nu hajat saha nu dibere kuring kumaha ceuk agama nu mere leuwih alus batan nu di ai posisi abdi ayeuna nu mere nu dibere tah berarti Al Mukarrom teh loba hajat nuhun Al Mukarrom aya rek mere pan yang mulia teh nu mere nu alus teh lain nu dibere sok jawab posisi ayeuna ai kuring dibere tawa mere di pan aya nu mere saha mata itu Al Mukarrom tuh tak ayeuna Al Mukarrom iya tawa ibu jeung bapak Al Mukarrom nana gerhana datang ibu bapak eueuh narek ngomong jeung temok kahartos rupina ieu teh bahasa tauhid Pak bahasa tauhid batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur lebih berharga batan urang kudu mampu ngajenan batur lain urang menta di ajenan batur aduh la ilaha illallah nah ieu pengajian alus nyao pangaosan alus modalna hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor isuk ge bakal katempo kotorna hirup nu hajat diomongkeun datang tamu ti lohor kuat eueuh hakaneun acan kadang-kadang nu gigireun diomongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna yai pangaosan alus ngan hate kotor hasilna kotor bener pangaosan alus hate alus hasilna bakal alus pangaosan alus hate kotor hasilna kotor salat alus hate alus hasilna alus salat alus hate kotor hasilna ria bubar salat teh menolak cangkeng menolak kelek asa aing pang salatna nu kudu kitu geus salat nya kunci amal ibadah teh hate leres eueuh paingan kolot baheula palanjang umur dah hatena bebas paingan nu ayeuna nepi ka teu parat 60 tahun dah hatena rungsing wae atuh padahal kolot baheula mah barang dahar teu diatur giji-gijian eueuh setanting make jeung kurang giji teu aya sepuh baheula
Nah ari ayeuna nagara geus gede kieu masih kena aya kurang giji asa teu ngarti. Nah kolot baheula teu wawuh jeung kurang giji teh. Nu di dahar kolot baheula jonge, jotang, babodotan, busuk sintrong, leunca, takokak, belut, bogo. Jarag jagba. Nu ayeuna barang dahar diukur, ditimbang giji, dihade-hade. Opat sehat, 5 sempurna, genep kudu cuci mulut, gening setruk. Kartos matakna ibu tetong iblat teuing kana dahareun sehat lain, sehat urang lain ku dahareun. Hate sehat, awak sehat. Hate goreng, awaknya bakal goreng. Kartos keheul atuh da. Sugane atuh tamatak ayeuna ibu ye pangaosan alus, hate alus, hasil kudu alus. Bubar ti dieu inget-inget bisi boga dosa ka indung bapa, wangsul ti dieu tepungan kolot. Mengpeng kolot keur aya geus eueuh mah ukur bisa lalajo tutumul anu ngajentul di luhur kubur nyeri teh hate teh nempo kadaharan nu sok didahar ku kolot urang hayang mikeun tapi kolot geus eueuh nyeri nempo baju batur anu sawarna jeung indung urang dipake ku batur nyeri lalajo imahna nyeri ukur tutumul anu ngajentul ayeuna mumpang mempeng keur araya wangsul ti dieu tepungan. Sabab kolot magalingging panas tiris tara bebeja ka anak beda jeung anak karek lieur saeutik ge nenyeh meni lebay sia eta ngariweuhkeun kolot wae. Kolot mah boga kasusah tara pernah ngomong ka anak diteureuy diteleg ku diri sorangan sieun ngariweuhkeun anak tapi naha anak teu boleh ngariweuhkeun kolot geus karawieun boga anak seredkeun ka kolot. Bae rek saliniran ge dah heueuh. Bener teh ibu teh ngariweuhkeun kolot dileutik di bajuan ku kolot diwapan ku kolot di mandian ku kolot rungsing ka kolot tuh ayeuna urang geus kawin mah rek ngaos jeung si ayah ai budak kumamah weh nah kumaha eta teh ladang ngaji teh dua ingat-ingat ibu teh bisa goreng kanu jadi salaki matak bubar teh dieu geuwat tangkub ayah cek salaki teh kunaon balik ngaji mana jadi kitu oh tobat paling kuat 2 poe ka itu nama anger sesangor deui kakara ladang ngaji ngajirim na diri ngajini sarasa ngawujud da bentuk ieu mah ngaji mineng ka salaki popolotot anger ngaji mineng jeung dulur teu akur-akur ngaji mineng jeung tetangga pasea ngaji naon ari ibu tah eta meureun jeung kieu naon geus meunang jabar istimewa geus kieu KDM geus meunang batak abdi tarawel-welan ge sieun majar kampanye ya bener bu tuh katilu jeung dulur ulah dulur beunghar kakara di aku wargi abdi coba aya dulur sangsara pelebah hajat kieu nanti tah ngomah wadah tiraha dulur orang diangkat jadi babu rumah tangga darah moal bisa diganti ku deungeun-deungeun beunghar batur kaya batur mobil batur hakikatna mah dulur urang tapi laeun mah anu sadarah jeung awak urang ulah ai Bandung di Subang ai dulur sangsara diantep meker atuh pan rata-rata jelema mah kitu Pak leurosnya di Bandung ayo musibah sumbang teh dieu eta dulur manehna teu dahar aduh Gusti peka toong cekur anak nai sodako nu utama ka mana lain kanu jauh bapak sodako ka pamajikan hiji lamun can boga pamajikan ka indung ka bapak ka kerabat ka anak ka incu ka dulur ka kara ka yatim tuh geuning pan urang mah luncat sodako teh kanu jauh aya nu deukeut lapar diantep mane riweuh sia tah lurusnya Pak otak lamun abdi di pentas sumbangan ka dieu moal mere da abdi mah deuk di ditu nyumbang na nu leuwih deukeut ka indung jeung bapak urang akhirna teh ka kolot henteu ka dieu henteu tah kadua jelema anu ngancik dina sifat Allah bakal kosong teh teu boga Pak Kades cenah isuk dek dieureunkeun ge ku Allah jadi kades bae tah eta teh artina teu boga
harta dek diapun nipu ge sabodo artinya teu boga moal aya tekah pola urang hayang mempertahankeun harta lamun diri geus la haula wala quwata illa billahi aliyil teuing pada acan nepi atuh abdi ge da ceramah kieu teh berat asli 30 juz Quran teh teu kapigawe sajud ge boro-boro sajud Fatihah gitu tapi gawe boro-boro Fatihah bismillah gitu tapi gawe boro-boro bismillah bi sahuruf bi maka jabarkeun naon arti nabi ku kudrat Allah izin Allah kawasa Allah keagungan Allah widina Allah geuning urang mah anger asa urang we Allah teh leungit ya bener tuh Bu taya kuring datang ka dieu lain karena hayang nu hajat lain karena hayang kuring bi ku kudrat Allah da loba nu hajat ngulem urang teu didatangan eueuh kudratna mah pakades jadi kades bi ku kudrat Allah matak jelema nu sadar ka nabi geus moal amek kana maju batur geus moal amek kana halusna batur geus moal amek kana gedongna batur geus moal rujit kana suksesna batur bi kabehanana ge diuji ku Allah ku takdirna sewang-sewang ya anu ayo Ibu hajat nyunatan ban teh lalakona bi dikudratkeun ku Allah tepan bapak jeung kuring teh dikudratkeun ku Allah mintin tina saripati taneuh ibu tuang cau bapak tuang cau rauk-rauk ku ibu Allah mah da hebat cau nu dituang ku ibu dirobah ngaranna jadi ovarium cau nu dituang ku bapak dirobah jadi spermatozoid prung nikah geus nikah ya pasti digawe geus digawe dicampurkeun ovum jeung spermatozoid maka lahir cipeju tah budak teh eta teh percampuran antara spermatozoid jeung ovarium mintin saripati taneuh maka sifat manusia kudu boga rasa ibu jeung tangkal kawung sarua bapak jeung pare sarua eureun melak pare moal dahar sinyaah atuh kana pare mata kolot baheula mah pare dianggap sebagai kedudukan paling tinggi disebut nage Dewi Sri saking ku ulah leungit eta pare bener ibu kali-kali mah tangkep kawung tangkep nah ibu teh kawung teh ibu naon nyatana cicing teu ngarti ulah kabalik rada gelo ceramah teh urang disarwakeun jeung kawung teu ngarti eta ibu teh kawung teh ibu kuring teh awi teh kuring lamun teu ditulukeun ceramah da bakal lieur sararea ya ieu teh nanageuna teh gelo gitu cicing kuring teh awi teh kuring coba ibu ngarenghap kumaha rasa nudi ibu ngarenghap naon eta nu diisep oksigen coba ibu naon nu dirasa bau kan oke urang buka tuh tangkal awi ngahirup karbon dioksida nu kaluar tina baham urang adalah racun dihirupna ku tangkal awi ngaluarkeun oksigen dihirupna ku urang matak jelema ngababad tangkal awi sarua jeung nangtang perang jeung penyakit paru-paru kekara ungeuk euy oh nyalain awi teuing sih tatangkalan paingan kolot baheula eueuh penyakit paru-paru leuweung hejo diburuan pepelakan harejo leuweung beak gunul paingan paru-paru datang Indonesia ranking ke-7 setelah India ranking penyakit paru-paru nah toong leuweung beak bener baheula kolot baheula aya mantri eueuh aya polisi eueuh tapi leuweung hejo cukup kolot baheula nyebut kade euy leuweung larangan teu wani nyokot rok-rok acan halodo teu ganggarateun cai hujan teu pernah banjir paru-paru teu pernah nyebar leuweung koncina ayeuna mantri loba polisi aya leuweung beak bakane kumaha nyan teh
Zoharo pasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinas kitu meureun dalil nama. Karuksakan di darat, di laut, di langit, di bumi, ulah nu dingalo. Urang manusia sarakah teuing hirup. Gas alam di darudutan kaluhur, apan cek ilmu pengetahuan tentang biologi tentang alam mah gas teh penguatna bumi. Lamun gasna dicabut, maka gempa di mana-mana apan tos terjadi. Bener. Batu karang anu baheula mah dijaga, diriksa, ulah pernah sajengkal ge aya nu maling, poe ayeuna teang ku ibu lautan batu karang geus baryak geus laleungit, maka muncul tsunami. Jadi saha nu ngaruksak? Allah kitu. Nepi ka Allah dituding tuluy-tuluyan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ini jailun pan kitu ayatna teh. Kami cek Allah deuk nyiptakeun manusia sebagai khalifah di alam dunia. Ayo khalifah teh wakil Allah. Jadi Allah nama hade, Allah nama bener, Allah nama hebat. Urang wakilna nu ngaco. Rakyat nama alus ngan wakilna rada gelo. Cicing, nah urang mah ngomongkeun alam. Rakyat nama alus, kita milih ya milih, kita nyoblos ya nyoblos, bayar pajak ya oke, tapi geus malayar pajak dipaling ku situ. Nyaho da urang mah moal beunang ku undang-undang ieu teh ngomong ge si itu. Mangga Pak, dihukum sia maneh nana gerhana, tah undang-undang ieu teh ngabibirang batur si itu. Dupi Pak kades kuning ngasih itu. Talamun Pak Kades pelenu ngomong benang Pak Kades tong diomongkeun si itu we. Jadi lamun aya pejabat tuh kasihkeun ka aing, oh berarti sia si itu teh. Ulah kasihkeun da umurang mah ngomong lagi si itu. Iya teh ajaran orang Majalengka. Lamun urang teu ngomongkeun batur, urang Sunda boga dadap, waru, kadu. Tuh kolot baheula si anu. Leres si dadap, si waru, si kadu, ayeuna tutur ke kuring, sakeras-keras ngomong kuring, da si itu. Deuk saha nu disebut si itu sok. Kartos, nu teu meunang ngomongkeun ngaran. Si nana, tah urang bisa ngaju ka hukum, geus ngaragregeun derajat kuring, ari si itu. Pintar ternyata Pak urang Sunda teh keren kok. Tuh. Kalau bal mah cukup ku awas euy leuweung larangan teu wani nyokot rokra. Tuh sancang tepatna daerah Garut disebutna ge pandidinya teh aya maung kajajaden tina Jirim Siliwangi dah hejo nepi ka ayeuna tuh Pak. Malahan aya kai Pak Kades kayeuna kai kaboa ditangkep teh teu katangkep ngan dasar jelema rada teu eling hayang jadi pejabat mah mawa kai kaboa judulna ge kai kaboa bawa bener bawa salah nu pastina bawa edan kayakinan jadi goyah mamawa kai kaboa marahan peuting sok ngagerem da lain maung eta lain maung naon atuh Siliwangi teh mak jeung ai mak manusia ari unggul bapak jadi Siliwangi Pak Kades dari Siliwangi kuring ge bisa jadi Siliwangi lamun manusia unggul nu kumaha unggul kujang molongna tilu asah asih asuh Siliwangi ta eta maung lain mau ngagerem ya ge abdi ti Cimaung teu guram gerem nyari orang karena sejarah teh jadi apal cangkangna dipikasieun da sina sok Pak buta hejo sok bapak ngomongkan buta hejo iraha bapak geus panggih mangga sok kade oi ayo buta hejo keung kana ku kolor ijo sebenarnya daripada ku buta ijo pan buta teh poek hejo teh lambang Islam ayo panginten aya pangarsa ajengan ngangena teracukan hejo ieu teh filosofi Islam teh hejo mata partai Islam geuning PKB hejo terus deui PAN hejo terus deui naon Pak naon P3 nya P3 heeh ngan urang teh ulah jadi buta hejo ai buta poek hejo lambang Islam tak ayeuna teh urang teh keur jadi buta hejo ari kana mall mawa duit 1 juta balanya surah seuri ai ka masjid mere 100.000 kuat asa pangbadagna bener ai kana lalejo dangdut jam 10 ke jam 5 nago ai pengajian sajam getek bujur hayang balik
ai kana HP 2 jam nepi ka belel eta lalajo nu keur ngagitek ari titah maca yasin ku ustad karek yasin juga lain buta poek hejo lambang Islam aku malamun aya buta hejo panggil titah ka panggung urang titah ceramah urang dahar tauhid teh kudu nepi ka dinya la ilaha illallah bener bu oh aya mah cenah teh sieun ku buta hejo sieun kana ku kolor maneh nah make jeung sieun eta pelenung deui leuwih riweuh tibatan buta hejo sia eta mah da bae rek dibukakeun bae nya termasuk kebudayaan orang melemenyan kebudayaan orang Sunda Pak lamun dicarek ku bapak kajian gelut temeunang ngukus sia nu teu nyaho kitu kolot baramanya abdi peneliti diteliti kunaon kolot baheula nepi ka bertahan ngukus kunaon teu bisa dicarek ternyata di balik bahasa ngukus di balik bahasa menyan aya nu kudu dibukakeun menyan ari menyan teh bahasa serepan tina kata menyat menyan menyat ari menyat naon Pak jang sakola sing luhur ngarah menyat maneh hirup teh maju lamun hayang menyat hirup lamun hayang maju hirup duruk menyan tong haseupna bodas angseup menyan seungit mun hirup hayang maju babari saratna dua bodas hate seperti bodas na haseup silih seungitan antara urang jeung urang jadi Pak Bapak Kades ge eta modal nama menyan lain ngukus Pak Kades teh ngan eta eusina bodas hate nu ngahina nu ngaledek anu nyaci anu maki keun bae hiji eta nu rek ngadukung nu nyoblos nu teu nyoblos bae da lamun ditanya mah ayeuna ge ari ieu nu hadir kabeh kamari nyoblos ka Pak Kades kabeh teu tuh Pak Kades tuliskeun engke mah rutilahu core bantuan ti pemerintah ekwe nah itu tuh tapi geuning Pak Kades teu pilihan itulah ngaranna bodas hate kadua silih seungitan najan teu ngadukung ceuk Pak Kades kuring jeung kade geus jadi kades deuk ngadukung deuk henteu sapanjang cicing kene di desa ieu bodoh boloho gelo anger kuring adalah kadesna nu wajib bebela nah itulah makna menyan maka kolot baheula jarang pasehanya Pak da bapak mah tos sarpu abdi mah da peneliti zaman baheula imah ukuran 6 kali 5 di tengahna nyengcen tihang hiji pangcalikan 1 meter ka 2 meter di buruan kudu melak hajuang pasti yuswa nu 70 ka itu pasti ungeuk ngan ibu mah moal da ngora keneh baheula mah nyieun imah teh 6 kali 5 di tengahna nyengcen tihang hiji panyarandean ge di juru kudu aya pangcalikan 1 meter ka 2 meter juru turun ka luar di luhur aya sawen harupat bawang berem jeung jukut palias nalika ngalengkah digigireun di belah kenca jeung katuhu hanjuang yuk urang mengenang masa lalu tong disalahkeun adat Sunda eta teh agama 6 kali 5 rukun iman rukun Islam di tengah nyengcen hiji panyaranean nyaranena jelema kana ibadah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah di saranean artina rukun ihsan genep rukun iman rukun Islam jeung 5 genep nu hiji tihang rukun ihsan jumlahkeun 12 bawa kana kalimat la ilaha illallah tulis la ilaha illallah hitung hurufna ternyata 2 bawa kana bulan mulud nabi lahir tanggal 2 jelema cilaka kade sing balik kalakuan lamun maneh teu euceur kalukuan cilaka 2 nah urang Sunda teu ngabongkar bab eta leres teu Pak ternyata 12 teh berhubungan jeung kalahiran Nabi 12 berhubungan dengan la ilaha illallah 12 berhubungan jeung imah karuhun urang genep 5 nyengcen tihangna hiji juru turun keluar ngareun kaluhur aya sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang berem tutup ku jukut palias harupat ulah getas harupateun pek maneh keluar tapi bibir pangjagakeun tong sok ngomongkeun batur bisi diteungeul batur harupat
tojoskeun kana buang beureum sik-sik kecelak-kecelak cai panon jug maneh kaluar ti imah tapi nitip ucap tekad lampah tong nganyerikeun hate batur anu ngakibatkeun ceurikna batur tutup ku jukut palias ayeuna aya kaneh teu simbol nu kitu keun bae geus ngalarti ayeuna matak ngomongkeun batur tuluy ge geus ngalarti ayeuna leres turun nyabak hanyuang direret hanyuang naon hanyuang simbol kuburan mah pan aya naon simbol kuburan teh geus ku bongsai pan baheula mah leresnya ku hanyuang jelema baheula moal pernah nyeun kagorengan jelema baheula moal bakal ngajaga perasaan batur itulah simbol di imah wae geus pikasieun pan wae mah imah pada badag-badag di buruan bongsai mata kitu we kaluar ti imah teh ngaledek batur jelema sangsara da si eta sobeunghar rujiat larasnya tuh naon atuh pangcalikan sameter ka 2 meter deuk kitu deuk ieu ge angar tungtung hirup mah sameter 2 meter kuburan leres mataknya oh ieu imah wah gede teuing ieu imah badag teuing dalam mendek nurutan bae mah 65 nyang can tihangna di tengah hiji di luarna kudu aya hanjuang pangcalikan sameter ka 2 meter luhurna aya sawen nya bapak we emot-emot teh mah sejarah Sunda moal akur jeung sejarah Arab moal bisa da ieu mah urang Sunda jadi urang Sunda nu ngartina urang Arab moal bisa ngarti matak teu meunang kikituan da teu ngartieun mun urang Sunda mah pek pertahankeun lamun memang teu ngarti ngan lamun ngartikeun bae teu kikituan ge itu urang Sunda bijaksana Pak laras sepuh judulna Pak kunaon kuring nyaritakeun bersih hate awak jaga awak riksa pan ayat qad aflaha man zakah beruntung cek Allah teh jelema nu bisa ngabersihkeun eusi laras teh ayat eta bener Pak tuh eta ku Allah wae geus qad aflaha beruntung dibere kabunga dibere kebahagiaan keur jelema nu bersih hatena nah urang kudu bersih hate bakal netes katurunan mun bapak boga budak baong bedegong bontongor bangor wayahna tong dikepret tong didegung-degung anggur bata bapak masang kaca anu gede aing cicing mun ibu boga budak baong bedegong teu balik teu ecreug ngawirangkeun daripada ngameh ka anak masang enteng sing gede ai pan ieu teh nu hadir ieu teh hampuranya ieu nu hadir teh ieu teh jelema berdegong umur 6 tahun umur 7 tahun nyai pangnincakankeun cangkeng mah cangkeul oh sok ngagugu tuh berdegong nyai pangmecetankeun sirah mah jangar oh sok ngagugu oke ayeuna kolot geus eueuh ibu geus kolot boga budak ibu umur 6 tahun titah ku ibu nyi carangkeul cangkeng pangnincakankeun ngagugu teh budak ibu ka ibu lebok matakna baong bedegong anak urang tong waka nyalahkeun anak mending masang kaca ai kartos netet kaasup raraina disebut genetik kulit bodas kawin jeung nu bodas turumuy budak bule hidung tawata kuring ya menikah engke teguh heko ibu kira-kira budak kuring kumaha ya kumaha urang aku banget urang dalam jika banget tatangga mah urang curiga ira apa jika urang nolak kasih eta disebut faktor genetik cek darahna matak dicek ke pemerintah disebut DNA ngakurkeun darah jeung turunanan bener matak lamun kuring ngakukeun keluarga pahada cek darah pahada akur jeung kuring kuring teh keluarga pahada efek teh muncul jadi keluarga bapak kades fitnah eta geus da kuring mah teu ngomongkeun itu ngomongkeun kuring teu ngartinya ai kolot ka anak boga cita-cita hayang naon ibu boga budak boga cita-cita ibu ka anak hayang naon hayang boga budak
salah budak mah geus soleh. Budak bapak saya sajam 5 menit pak kaleng-kaleng cobi indung bapana. Budak gelut pak sajam 5 menit pak kaleng-kaleng coba kolotna 7 tahun baut kene jadi nu teu soleh teh budak indungna. Mangga emuta ibarat ibu kanu geus kawin sing sakinah mawadah warohmah ibu oge barintit geus ceurik peuting ai ka batur ngadoakeun sakinah mawadah sing tadi ibu kunaon eta barintit geus ceurik pasea jeung salaki jadi ngomong sakinah ka batur sorangan gurger. Nyiptakeun budak soleh teh bangga gumantung indung bapa kan sakieu we fungsina cekolot baheula ya budak dikandung dina jero kandungan teh 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Pertanyaan keur ibu, ripuh teu ngandung teh. Ripuh, nangkuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nangkarak sirikan eungap, leres. Indit ka rumah sakit, hese wae di imah bawa ka rumah sakit, hese wae keluar, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Dihejeunkeun teu kaluar wae, pembukaan 8 anger, prot pecah ketuban, anger teu kaluar wae. Dokter nyieun solusi, nyokot gunting, digunting, krek. Tinggal bapak, ibu nalika kuring nyebutkeun krek, ibu-ibu kuat muringkak bulu punuk. Tinggal bapak-bapak, kieu wae. Da teu ngarasakeun bapak ngalaman digunting. Ngeus digunting, budak dibedol, dikual-kual di jero patuangan ibu, seueulna nepi kana jantung, seueulna nepi kana mun-munan, nyawa hampir ngalayang. Dudut jeung bali-balina dibersihan ku alat doktorna, beuki nyeri beuki hese. Kaluar, ngeus kaluar, dobel ka nyerina, digunting nyeri, dicokot jarum, asupkeun kana bola anu ngahiji jeung kulit, dikaput. Inilah pahlawan sajati. Ibu-ibu aya 2 peristiwa digunting nyeri, dikaput nyeri. Digunting melaan anak, dikaput melaan ieu teh. Matak Pak sahebat-hebat punten di dieu aya Bapak TNI, sahebat-hebatna Bapak TNI, wowog dawog gede sorak. Lamun nyarita kadunungan kudu siap. Siap gitu teh. Kamu terjun ke jurang, siap. Bapak TNI mah nah boga janji disebut Sabta Marga, leres. Untung bener Pak. Bapak polisi ge sarua kudu kitu we, siap, siap. Nah boga janji catur prasetya, leres Pak. Untung bener wae. Tapi hampura Bapak polisi, Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara, bisa aya musuh ti jero jeung musuh ti luar. Siap, siap. Komo ayeuna presidenna seorang TNI Bapak Prabowo disikat koruptor nepi ka geus 38 di penjara, urang mah atoh lebok. Ke rakyat mah deuk naon teu boga kasalahan, maok tara. Matak si eta di penjara, koruptor di penjara, bodoh. Teu urusan dulur lain wawuh henteu lebok we. Coba presiden urang tegasna biak ti karep zaman ayeuna kareueung pejabat teh mata kurang mung oge mending jadi ustad we dibere tanpa dipariksa moal aya saha rek ngaudit ka urang moal bapak rek ngaudit sabaraha pendapatan kepo teuing genah abdi dipikir-pikir jeung nu dileluhur teh ada kurang mah heheotan we. Coba negara mikeun anggaran gede diaudit ku BPK, dipariksa bangunan belah mana, saeutik gagalna kurumuy LSM, jangar kana sirah mata Korea. Bener abdi mah salut ka presiden nu ayeuna, nah seorang TNI mah itulah karakter TNI titah perang wani. Ngan hapunten Bapak. Bapak ge ayeuna dikasieun Bapak TNI saha pamajikan. Nalika urang gagah gaya handaruan newak penjahat wani ngamankeun negara wani punten nyieun perkara anu pamajikan teu satuju diciwir eta cepil TNI. Ampun mah moal sakali-kali deui nepi ka serah bongkokan. Inilah pahlawan nu sabenerna kaum ibu
Pak Kades bade ulah TNI wajeng polisi Pak Kades oke sanu teh sieun ku Pak Kades sieun kabeh tapi punten Pak Kadesnya leres pisan Pak Ustad bade deh kita samerak sarua ku pamajikan nana gerhana ceramah beak ibu ku pamajikan weh matak abdi mah balik TWA teh dipariksa kuat pupusan da sieun kapangih dijiwir urang bahaya matak wah sekali gini deui tapi eta teh penghargaan Allah Pak umaha kan gitu indung kakara abuka bapak tapi boge ulah jadi pahlawan balik jadi teh kadeng ya tadi ceramah nana gerhana asa tuh kudu kitu-kitu teuing gehel atuh Bapak polisi, Bapak TNI dididik ku nagara lagi wawag dawag matak polisi mah bagian ewak penjahat jang matak kadenya ulah ngajahatnya sudah ditewak Bapak polisi angkat tangan sieun kabeh coba lamun aya polisi angkat tangan ceuk urang mah dierok sekalian matak lamun jeung TNI ibu rumah tangga jeung TNI kudu siap gerak nyangu siap 86 kudu kitu lamun polisi gerak nyangu nyata acan prit ditilang supaing beda jeung ustad mah kieu Pak umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak margung nah da ustad mah sabar teuing atuh matak lamun TNI mah warawog gawakna ge gerak nyangu siap 86 TNI mah nyata da ustad mah kitu atuh bios can nyangu mah urang puasa we 2 bulan haben lapar tuh kali-kali mah abdi rek dididik jadi TNI ya matak ayeuna Presiden Prabowo ngayakeun hiji gerakan ngaranna rakyat wajib militer Pak lurusnya deuk miluan ngarahang ke ceramah teh deuk hohoak urang siapkeun dahareun kitu urang mungkin aya teman tong era itu tuh jadi tilu Pak harapan orang ka budak teh naon harapan orang ka budak hiji didik budak jadi budak nu soleh anu bisa nyalametkeun indung bapak teh ngan tilu-tiluna hiji anu wawuh ka Allah cek Arab nama ma'rifatullah 2 wawuh ka nabi cek Arab nama ma'rifatun nabi 3 wawuh kana jasa indung cek Arab nama ma'rifatul walidaini tah budak soleh teh eta wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka indung bapa ku inget sadar kana jasa-jasana naon nu ngasupkeun urang ka surga hampura goreng jeung nu tilu surga moal dibikeun alus jeung nu tilu surga bakal dibikeun alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka indung bapa ku sadar kana jasana nyurucut sai panon indung murag nyeri hate lantaran ku kalakuan anak laut siap bahe langit siap hancur gunung siap bitu angin siap nyapu paingan ayeuna loba kejadian bencana alam di mana-mana kuring sadar lain bencana alam tapi eta aya proses loba budak bedegong ka kolot nepi ka laut geus siap mahekeun caina tsunami nepi ka angin geus siap nyapuna puting beliung nepi ka dunya geus siap ingeungna gempa nepi ka gunung geus siap bituna longsor di mana-mana laras Pak ternyata bencana diulem kusaha ku budak nu goreng patut kanu jadi indung bapakna ibu ngalahirkeun nyeri tapi ongkoh nyeri boga 7 tapi sabalikna ibu nyeri ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana nalika budak hohoak sesentak dititah tara ngagugu ngawirangkeun ka kolot sok geura jujur nyerina ngalahirkeun teu sabaraha tapi nyerina dihoak anak itu nu matak ngancurkeun ieu alam dunia laras kayak urang teangan besi di dalam budak ABG mata keneng terus nikah can acan mata keneng cinta sejati mah indung bapa ka anak mata lamun aya kabogoh ukur gede biwir tong dianggap ngaco kolot mah nyai geura tuang coba kabogoh udah makan belum ngirim bias panteu penting-penting kabogoh ukur nanya kamu udah tidur belum kumaha cek neng pan katipu ku cinta ih kamu perhatian banget cek urang mikirnya
acan ku ngabalas ke berarti acan nah cinta jadi boloho. Tapi kalau tara loba nanya Pak Nyai gerak kulem di pepene nepi ka tibra, itulah cinta sejati. Neng gering kuring gering bapak gering kolot mah gek cicing gigireun teu boga duit keur meuli ubar tara ngomong ka anakna nyokot cai anu haneut bebaskeun anuk campur jeung uyah tempelkeun kana tarang dokter nu mana nu mengatakan bahwa panas tiris eta ubarna. Tapi naha urang baheula becager ku ubar nu kitu lain ku ubar anuk jeung caina, tapi aya doa kolot anu nyeri hate teu boga duit hayang mela anakna akhirna ngadoa ka Pangeran Gusti salametkeun pun anakku cara ieu tuh bener teh mata tong kagoda ku bibir jalu keuleuh atuh da coba keur bobogohan jadi jiga nu hareueuh cetot ditajong ceuk ka bogohna kamu sakit hayang ngababet ku mik aing mah da kumaha ceuk neng ih kamu perhatian sama aku coba tanya ka indung neng mun cetot ditajong kumaha ceuk salaki ibu eta cokor eta batu terjadi perbedaan Pak init-initan mau motor butut beberek-bekan cur hujan mogok dorong kuduaan majarkeun seiya sekata coba nu geus kolot ieu dibonceng ku motor butut turun harita keneh dijejek motorna ganti ceuk aing oge mantap cinta sejati ada boro-boro ibu orang yang seri cinta sejati nu bener mah inung bapak kak bener tuh bu mata kamu neng boga kabogoh mutuskeun geus teu kudu ceurik nanaonan lebay putus jeung kabogoh make jeung kudu ceurik asal ulah diputuskeun ka nya aku inung putus jeung kabogoh mah paduli da batur ieu mah ceble aya ku kolot mah disentak tara ceurik kalaka atuh mah enjing we coba ku kabogoh disentak jebles ya teh mah gablek jas naon kabogoh ka urang bener cinta sejati mah kolot ka anak mata lamun neng boga kabogoh putuskeun nah ibu kieu adi lanceuk oh ibu anak oh kaingan juk kieu Pak oh jadi setuju karena cariusan abdi tah dengekeun ayo namun putus keneng mun putus baik diputuskeun ku lalaki untung keur bobogohan putus daripada rumah tangga putus sahanu wirang kolot bobogohan putus nama jeung kudu wirang omat ulah kagoda lalaki ayeuna bibirna kuat seukeut leuwih ti pedang engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh blegug geus melenung mah kolot nu lieur leres Pak pokoknya engke keur aa ayeuna keur aa riweuh sia teh mah can janur kuning melengkung mah omat kudu mahal lamun geus janur melengkung pek deuk kucang ange jijingkrakan ge ibuna deui ibuna ieu mah diinjung ku lalaki teh sagala mama pada ditambut ka Pangandaran seminggu jadi rek ngenong di ditu cing kolot teh kudu tegas montong maneh teh can kawin tong digugubu anak urang kitu ibu kecuali ku Ustad Nana bikeun nyao enten angare ulah da Ustad ke jelema kade ulah peda Ustad entong tong dibikeun sarua dia mah heureuy kade kadang cinta sejati mah indung bapak ka anak teu balik anak kolotnya teu ceureuh anak kolotnya bener Pak nepi ka aya bahasa kolot kieu teu baliknya aku teu balikna bageurnya aku bageurna teu bener ge nya aku teu benerna nu bager jeung teu bener angar da anak urang keneh itulah bahasa kolot leres sepuh coba jeung batur urang teu balik diomongkeun Pak bata kurang persetan ngomong batur tadi gerek init ka dieu Pak doakeun rek ka mana ka Majalengka ku bapak kasep didoakeun disebut kasep matak bapak rek nyebut monyet nyebut bagong moal kasihgeung na bapak saha urang teu kasihgeung kan tadi teh kieu rumah sacing teh Pak hoyong dikintu naon ku abdi ti Majalengka oh cenah sadiberena kuno hajat we tadi apaan abdi ingat ka kolot apaan cinta sejati teh kolot ka anak abdi ge wajar lamun init-initan teu boleh ingat ka kolot matak abdi dibawa ieu hate kolot teh jero hate matak tadi teh kitu Pak cinta hoyong dikintu naon ai kamari cenah maneh mah orang nginang ti Tasik ai dodol ti Garut ari Borondong Majalaya ari Ganas Subang ari Wajid Cililin
ari ti Baduy kadu panaw deui pengajian di Baduy tamawa kadu ari ti dia kumaha sepuh bako mung oream nu lain lah oh itu penghasil bako mun teu salah Sumedang bako mah Jatisari oh iya oh bahasa ka Sumedang ge abdi dibere bako 2 lempeng atuh teh dia mah kudu leuwih ai bener mah ieu penghasilna oh jadi di dieu ge bako oh baelah salian ti bako naon ibu waluh sokang juga waluh teh naon deui eta dus gede kana namanya karek 2 rupa bako jeung waluh sok usulan Pak Kades naon tak kira-kira karek bako karek waluh cek Pak Kades aya deui meureun Pak Kades naon tah Ibu hajat naon wae tadi dieu teh ranginang aya tuh karek 3 rupa oh bako kala karek apal Majalengka teh bako bako sae abdi bakal percaya lamun nempo dina dus engke aya ari kitu mah bako dina dus eueuh na ngawaradul hirup teh teuing jadi bako cenah waluh ranginang kalau bari ngareut ka dinya hah sampe oh cau sampe oh da tadi ge Pak cenah apa abah resep cenah cau wah cenah Majalengka mah cau na ge moal teu galede tapunten nu leutik bari petot betul diasupkeun cek Pak Kades bisa nah ada abdi mah teu ngoloba ngan sabatas mengenang bahwa Majalengka teh loba oleh-oleh nah tah abdi teu percaya karena oleh-oleh Majalengka lamun bener engke aya lamun eueuh geus tong ngaku Majalengka loba oleh-oleh wadul uninga Bandung oleh-olehna Pak peuyeum sok badeuk tuker pira peuyeum sepuh Pak Kades nganjang ka abdi ku abdi di bahanan peuyeum ngeunah peuyeum mah sakilo ge 5.000 untung cicing di Bandung oleh-olehna peuyeum Bandung jeung colenak bisi bapak TNI nyimpang ka ditu ka Pangalengan oleh-olehna peuyeum tong meuli abdi rek mere eta peuyeum karek 2 kilo ge 10.000 coba ti dieu marahal kitu aduh kenah cicing di Bandung Bandung oge disebut kota kota kembang berarti dibikeun teh kembangna Majalengka kota angin serius oh Majalengka teh disebut kota angin lain kitu oge meureun meuni moga jeung bawa angina eta mah penyesatan moga jeung Majalengka cenah kota angin bawa angina manya teuing cing kumaha sajarana mah jeung disebut kota angin mangga Pak kota angin kumaha sajarana oh ya lawang angin make dong beuleun ning urang keur leutik teuing eta mah abdi mah teu apal disebut kota angin mah di pira kumahanan angin mung eta mah geus we nu tadi bako ranginang sahu waluh wajib komplit lah tangga teh abdi teh wangsul ti dieu ampura ada diantar jemput bieu teh tak sidik bakal telat sidik reka kuningan tadi nama tanya antar gede ka ditu abdi rek ngajingjing eta engke abdi laporan ka pun bapak Pak tah di Majalengka kumaha ceuk bapak bener urang Majalengka ku balageurna coba lamun abdi teu mawa bener Majalengka ku peditna rek kumaha otak jadi tilu eta budak soleh teh wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka indung bapak ku ingat kana jasa indung pek teangan surga nalika urang jeung tilu rupa cicing ibadah ka Allah akhlak jeung nabi maka urang ge kudu wawuh jeung jasa indung bapak tong neangan nu lain-lain hayang surga mah sabab Allah ge geus ngawakilkeun ka akhlak nabi ge geus ngawakilkeun ka indung bapak nepi ka aya bahasa al jannatu tahta alal aqdam aya bahasa ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ternyata indung bapak teh wakil Allah wakil nabi di alam dunia
hade ka Allah hade ka nabi kudu alus ka inung bapa hade ka Allah hade ka nabi jeung kolot goreng sarua jeung urang wakil goreng tatut Pak mata urang-urang babad kabeh ibadah jeung Allah akhlak jeung nabi hade perilaku kanu jadi inung bapa bisa kieu kuring bisa kieu jujur jampe kolot kuring bisa kieu doa kolot kuring bisa kieu kanyeri kolot Bapak TNI bisa kitu doa kolot doa urang mengorakeun yang loba doa kabeh biheung diijabah tapi doa kolot geus yakin diijabahna matak wajar lamun harta pangkat jabatan keur ngabanggakeun kolot itu wajar nah urang boga pangkat urang boga jabatan urang boga kakayaan jujur itu doa na kolot urang terus Pak ngeusan kadek nu sakit nu kapihatur bobo sapa non carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri hampura anu katada billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.